Bismillahirrahmanirrahim. Nadom Aqaidul Iman. Ari aqaidna iman eta aya 50 perkara, 20 anu wajib di Allah, 20 anu moal di Allah, hiji nu wenang di Allah. Jadi jumlah 40 hiji, 4 nu wajib di Rasul, 4 nu mohal di Rasul, hiji nu wenang di Rasul. Jadi jumlahna salapan sareng 40 hiji. Jadi jumlah sadayana 50. Sifat anu wajib di Allah. Wujud qidam baqo mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman, ahya belanggeng beda jeung sakabeh nu anyar, jumanang kalawan zatna hiji Allah dina zatna, hiji na sifatna, hiji pada melanana, kawasa kersa uninga jeung hirupna, ngadangu ningali sasauran bukti kawasa, bukti Allah kersa nu uninga anu hirupna, bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawu. Jadi sadayana anu wajib 20.